Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Nah, dina kesempatan kali ieu, Ibu bade ngajelaskeun pangajaran nu kadua, nyaeta hemat energi. Dina pangajaran anu kadua, aya salah sahijina teh nyaeta nitenan stiker hemat energi. Naon sih ari stiker teh? Stiker nyaeta salah sahiji alat pikeun nepikeun wawaran. Naon sih ari wawaran teh? Wawaran nyaeta tulisan anu eusina mangrupa kalimah panitah, kalimah panyaram, atawa kalimah pangajak, khususna kalimah pangajak hemat energi. Tah, dina wawaran teh biasana dipasang di tempat umum anu aya hubunganana jeung eusi eta wawaran. Contoh, dina gigireun saklar listrik atawa dina dinding jamban di sakola jeung sajabana. Wawaran anu ditepikeun teh ngaleotan stiker kalimahna para rondok. Sakali maca oge langsung kaharti. Contoh stiker nomor hiji, kaluar ti jamban, pareuman lampuna. Keluar dari kamar mandi, matikan lampunya. Nomor 2, hurungkeun anu perlu, pareuman anu teu perlu. Nyalakan yang diperlukan, matikan yang tidak diperlukan. Nomor 3, sakola kana sapeda, yuk ngaboseh. Sekolah naik sepeda, yuk kita mengayuh. Nomor 4, lempang, sami sareng olahraga, naik kendaraan, sami sareng polusi udara. Jalan kaki, sama dengan olahraga, naik kendaraan, sama dengan polusi udara. Nu kalima, tos rengse nganggo, cabut deui kabelna. Sudah selesai memakai, cabut lagi kabelnya. Mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Ibu dinten ayeuna, mugia mangpaat kangge urang sadayana. Wilujeng siang sadayana hatur nuhun.